Duh, agak buat kieu, barudak kadaria ulin. Ayo urang ulin katin sekeren. Pangpangna urang ukuran ku guru. Urang curhat. Biheung aya biheung euy sekerenna pasti wayak ieu mengadu hayam. Hayu we urang cobaan. Ayo. Kebenaran barudak kadaria. Waalaikumsalam. Ayo urang ngadu hayam. Ayo. Mumpung sore. Ayo. Ayo ka dieu. Kopi heula nya. Naon mana sorangan? Iya we keur cicing. Urang teu curhat ka dieu mata urang ka dieu oge sabab urang teu dicukuran ku guru. Urang mau katoromol. Dengarane mah bararan tengul, tapi sakolana marabal wae. Aya masalah kitu euy, guruna haram jadah. Tong kitu maneh teh pamali ka guru teh ngeukeun kitu. Guru mah teu boga salah, bari dengarane ngarenguah. Ya, Saha eta? Jik surang buka. Assalamualaikum. Iya. Ya naon Bu? Saya itu era dia. Iya, itu naon itu mah babaturan. Ayo main dieu. Saya Abi Rian sareng Haliman telogoh Kang Seur. sok atuh kenalan. Abi Rian. Abi di gua. Sok. Iya, guru urang jalan wae atuh. Hayu urang mah deuk ngadukung we hungkul. Urang mah dek nuturkeun we hungkul. Urang jadi sinter ya tapi kabareu. Sampai kenal jeung barudak ieu poka urang. Henteu teu poho urang mah. Urang mah dek balik teh dihargaan. Kemana maneh? Balik ah. Babaturan maneh teh aya urang. Da urang ge teu genah. Asih itu mah budakna belikan. Murah we. Rek urang babaturan mah urang tepi ka gede. Bener pisan. Kudu atuh. Mana yang geus beunghar geus gede. Ulah poho ka urang teu poho ka maneh. Moal. Ren urang deuk balik heula titah ngalacai ku indung urang bisi arep-arepkeun. Hiji we atuh. Oke, ka dieu deui. Hayu atuh nya. Yuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kumaha geus bahan kieu? Resep atuh. Urang mah hayang curhat imah keneh. Curhat masalah naon? Curhat masalah hate ka awewe. Sok dar atuh. Atuh urang hayang curhat imah keneh. Kumaha atuh maneh teh jeung si Enci teh? Eta teh aya jelema nu ngadeuketan. Kumaha di babat wae? Urang kieu weh. Urang mana eta lalakina? Urang Cimarangi. Keun barang arit jeung pancong urang goreng. Sia mah gerei wae. Gimana boga masalah jeung awewe? Masalah naon? Ieu lalaki anu ngadeuketan awewe. Hayu atuh urang rembug ah. Ayo Urang mana? Cimarangi. Heeh. Eta awewe geus emungeun dipepaksa wae. Geus we lah sabat. Heeh. Urang ngadeg balik ti heula, eudeup nyiapkeun barang-barangna, minjem we bapak urang samurai. Sok siapkeun heula, urang deuk kontak heula barudak. Nyiapkeun samurai deuk balik we ayeuna. Sok atuh.
Iya nah mana di luar wae tuh. Ingat terus. Lieur ieu teh. Enggak sah, hayu urang tuturkeun geus gimana? Oh iya. Itu. Lieur euy ku zaman ayeuna. Awewe dijieun masalah. Mun da posisi eta da kadek bebas we. Masalah awewe mah gampil we da loba di luar oge. Tapi da melaan babaturan ini we kaje nyawa melayang. Karena ka babaturan mah da bebeakan we. Sugan keng balang hal mal poho ka urang. Oge insyaallah mal poho.